desa Swayan, nah, Mbak. Iya, kenapa Pak? Desa lain itu seneng kalau maju, tapi desa Mbak kok enggak. Ini mau jadi masjid baru. Iya, Rin. Kalau aku sih pengennya desa ini pasang listrik, Rin. Bapak kan sesepuh kami. Jangan sampai desa kita mengalami kekeringan seperti desa lainnya, Pak. Kita butuh pompa untuk air bersih dan kita butuh listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdi Ahmad Bilal Prastia dari kelas 12 IPS 2. Di sini Abdi bakalan nge-review film yang berjudul Makmum 2. Identitas film: judul Makmum 2, sutradara Guntur Suharjanto, produser Kakak Deraj, rilis tanggal 30 Desember 2021, bahasa Indonesia, genre horor, penulis Raki Hidayat. Tokoh-tokohna naeta Samuel Rizal, Titi Kamal, Dea Panendra, Ence Bagus, Marcella Zalianty, Priti Moti, dan Fuad Idris. Sinopsis: sabut rek ngadoa pikeun nenangkeun rasa, Rini ujuk-ujuk menal telpon ti salah saurang warga di kampungna, yen Bude Yanti. Nu tadina ngarawat manehna geus meot. Ujuk-ujuk beja ieu ngajadikeun Rini tambah sedih, sarta manehna langsung mutuskeun pikeun balik ka kampung halamannya jeung anak hiji-hijina, Hafiz. Rini teh wanoja jombang ti desa Swayan anu kacida katinggalna di sana, tacan keuna ku listrik atawa teknologi seperti telepon seluler. Sesampainya di kampung, anjeunna jeung warga setempat langsung ngubur Bude Yanti, serta Rini milih cicing sababaraha poe saterusna pikeun ngalaksanakeun runtuyan salat dina poe ketujuh. Tapi nu kepanggih Rini lain hal, manehna deui angker ku hantu kanzab anu resep nuturkeun manehna nalika salat, kawas manehna hayang nepikeun hiji hal. Kaleuwihan diaku 2/3 mimiti film ieu metode pamerkan Rafki Hidayat dina nyusun naskah jeung meulak tambang teror dina sejumlah pidangan efektif ngawangun tensi. Kakurangan: kurangna karapihan dina adegan-adegan anu gerak henteu matak ngaganggu teuing, tapi ieu mangrupikeun titik anu paling kuat anu nyebabkeun seueur carita ngagantung dina film ieu.